Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nami Abdi Riman Nurhasanah di kelas 8. Asal sekolah di SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Hadirna abdi di dieu bade ngajelaskeun unsur-unsur teks novel anu aya dina bahasa Sunda. Tah, unsur-unsur teks novel teh kabagi dua bagian. Anu kahijina aya unsur intrinsik jeung anu kaduana aya unsur ekstrinsik. Anu kahijina nyaeta unsur intrinsik. Naon sih anu disebat unsur intrinsik teh? Jadi unsur intrinsik nyaeta unsur jero atawa unsur utama anu ngajieun utuhna hiji novel. Sedengkeun anu kaduana nyaeta unsur ekstrinsik. Naon sih anu disebat unsur ekstrinsik teh? Jadi unsur ekstrinsik nyaeta unsur luar anu biasana ayana dina novel, tapi teu sacara langsung ngapengaruhi eusi novel. Tah, saur tadi oge anu kahijina teh nyaeta unsur intrinsik. Dina unsur intrinsik ieu kabagi sababaraha bagian oge. Di antarana anu kahijina aya tema, anu kaduana tokoh atau panokohan, anu katiluna alur, anu kaopatna latar, jeung anu terakhir anu kalimana nyaeta amanat. Anu kahijina nyaeta tema. Tema nyaeta ide atawa gagasan tina hiji novel. Dina tema biasana eusi tentang kisah anu arek diangkat jadi carita dina novel. Anu kaduana nyaeta tokoh atau panokohan. Tokoh sareng panokohan teh benten. Pami tokoh mah palaku dina novel, sedengkeun pami panokohan mah nyaeta watak atau karakter tina tokoh anu aya dina carita. Watak tokoh teh aya dua, anu kahiji watak tokoh protagonis jeung anu kaduana watak tokoh antagonis. Anu katiluna nyaeta alur. Alur nyaeta peristiwa anu bakalan jadi jalan carita dina novel. Alur teh kabagi dua bagian, aya alur maju, aya oge alur mundur. Anu kaopatna nyaeta latar. Latar nyaeta gambaran-gambaran tentang peristiwa-peristiwa anu aya dina carita. Latar kabagi 4 bagian. Di antarana anu kahiji aya latar waktu, anu kaduana aya latar tempat, anu katiluna aya latar sosial budaya, jeung anu terakhir anu kaopatna aya latar kaayaan lingkungan. Anu terakhir anu kalimana nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesan tertentu anu biasana disampaikan ku pengarang dina carita novel. Amanat kabagi dua bagian, aya amanat secara tersurat, aya oge amanat secara tersirat. Anu kaduana nyaeta unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik kabagi 3 bagian. Anu kahiji aya kehidupan sosial, anu kadua ajaran agama, jeung anu katiluna nyaeta kepengarangan. Sakitu bae anu tiasa kusimkuring disumpingkeun. Hapunten bilih aya kasalahan atanapi kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.